kegeningan. Can apalna naon pan? Bari jeung eta eusina ge ngan saukur apa cenah ceuk cenah. Atuh rek kumaha apal kana dirina. Lamun saukur apal karek tina buku jeung ceuk batur wungkul. Ari emang saur saha? Nya saur guru emang atuh pan aya dina katerangan lagi kitu. Atuh mang ari kitu mah sami we sareng abdi ceuk cenah keneh. Tatanya ka ditu ka dieu main saukur pikeun ngadebat batur. Lamun aya we nu akur sakarek di aku dulur pangari henteu mah geuning kalau ka musuhan. Pan sauna ieu dunya teh tos mang juta-juta tahun ari akang. Ah, jiga nu we kaalaman jeung nyaksian nyarita teh. Tupi anu ngajadikeun urang teh saha Kang? Saha? Nya saha? Atuh nanyakeun saha mah berarti sieun teh nunjukkeun wujudna. Mohon nyeta Kang abdi ge ieu teh nuju diajar makrifat ieu teh. Aduh, nuhun nya. Baralik jam sabaraha eta peuting nu ngawarangkong teh? Berang keneh. Beurang keneh. Nya berang keneh jam 12-an. Kade aya nu diobrolkeun merepet tapi teu surti. Makrifat gitu jika si Kang Oleg wae. Nya yeuh diajar kanu kitu teh kudu surti oge urangna. Pan ngaranna ge diajar si Jang Uhro teh. Lain si ukrona tapi didinyana. Sing surti manehna teh jelema gawe. Teu cigah didinya hudang sare teh terus we udut jeung ngopi heug sing surti. Ngarasa kaganggu. Lain kitu heug teh teuing dek ngawarangkong ti ka isuk ge itu barosen mah keur kami mah teu masalah jeung kami mah tunduhnya hees we. Nya terus kunaon atuh? Masalah. Teu masalah ngan meureun Kakang Prabu ge anu ngajarkeunna kedah tos maripat meureun. Maksudna? Sing ngarti jeung surti heula urangna
sing apal ka jelema anu daratang teh bisi maranehna isuk teh kudu gawe atawa boga anak pamajikan anu ngadadaguanan di imahna. Mun nya rek diajar sing puguh waktu jeung tempatna supaya teu ngaganggu kana kawajiban jeung tanggung jawab anu lainna. Nya, da lain akang anu ngajak atuh. Maranehanana anu kadarieu ngadon tulabul imi di mah ieu. Nya, kami masa ukur ngingetan we kanu jadi salaki. Ulah nepi kacul dog tinggal igel. Anu realistis we ayeuna mah teu kudu ngalilieur batur. Bener cek si Oleg. Lolobana mah anu ngadon merepet we diajar teh. Nah kumaha kitu? Heeh. Ngomong we ngalangit. Ari sukuna pakeneh ka bumi teu ngeuh. Teu nyadar? Teu nyadar kumaha? Diajar neneangan Gusti jeung hayang apal ka Gustina. Nah leungit ka mana atuh make jeung diteteangan eta Gusti teh? Duh, nyarita teh. Sok ka mana wae karep. Kade eta carita teh bisi kadenge ku batur. Komo kudu tepayaan mah. Gua ngamuk we. Tukang ngamuk mah can apaleun ka Gustina anu maha welas jeung maha asih. Nu tepayaan bari kaduruk nafsu nama lain manusia tapi jurig anu nyumput make baju agama. Dulu itu nepi ka kituna eta nyarios. Rek kumaha apal ka Gustina kanu nguasai diri wae manehna teu nyaho. Aya amarah, aya nu sok tepayaan, aya nu sulit ati, aya nu siri ka batur. Haben we dikukut kabisa ukur adat-adatan nyalahkeun batur. Nah kitu jelema anu ngaku geus beragama teh Nyakeun we batur mah asal ulah urang we siga batur. matakna diajar teh kudu apal heula kana diri. Meh apal kanu salila ieu nutupan ka manusaana heug dientengan diri teh. Bisi aya panyakit anu teu kadeuleu dina hate. Kade ulah ari nyarita ka batur kudu bisa ngaji diri jeung ngaji rasa. Ari diri sorangan teu diaji ulah ciga mesin fotokopi. Maksudna? Heeh. Ari teori loba terus diperbanyak. Ari mesin fotokopi mah pan teu diaji jeung teu dilarapkeun. Matakna sinah ngaraji heula kana diri teh kitu ngabeh bisa maripat ka Allahna teh. Lamun enya jelema geus bisa ngaji kana dirina, geus ngarti jeung sadar kana tangtungana, minimal nyaho kabutuhan pikeun nyukupan dirina. Lain ngajedog hees we di imah. Komo ukur ngadaguan pamerean batur mah. Ah, lasut anu kitu mah. Boga pangarti teu guna anu kitu teh. Teu guna kumaha? Sok we pikir-pikir. Bujeng-bujeng nulungan hirup batur. Nyukupan kahirupan sorangan ge. Kan teu mampu. Pan aya dina kateranganna ge. Sampaikan walau satu ayat. Nyeta gitu. Kitu kumaha?
Ari ngomongkeun katerangan sigah nu caang ka batur teh. Ari keur dirina poe. Poe. Cing jelaskeun nyi. Lamun jelema geus apal kana dirina, boga uteuk, boga leungeun, boga suku, dibere kaelingan, kasadaran, kapinteran jeung kacerdasan heug pake. Gitu nyanyi. Gerak jieun contoh anu alus ku pagawean, lain ku caritaan. Nya gitu pisan nyi. Kedah nyontoan ku akhlak ibadah nu nyata. Tah, apa geuning? Hah, cingkayikeun ududna bagi. Lu dua ya tuh nyi. Nyai mah percaya karena kanyaho salaki moal diragukeun. Ngan saeutik aya hanjakalna. Naon? Kurang ngamaksimalkeun potensi anu aya. Ngan ukur ngeunah di zona nyaman sorangan. Kade geus boga kulawarga mah beda. Aya anu kudu diparaban jeung jadi tanggung jawab. Hayang dahar jeung tumis kangkung teu cukup ku teori. Teu boga beas, aya suluh keur masakna. Kitu oge kangkung jeung bumbuna. Lamun ukur diobrolkeun hungkul mah nu aya ukur hayalan. Moal sebeuh ku disawang, tapi kudu diusahakeun. Komo mun hayang dahar eujeng nu ngeunah mah. Hayu urang pada ngaaji diri. Naon anu geus dilakukeun ti urang hudang sare? Naon tanggung jawab anu kudu dilakukeun ku diri urang? Jeung naon anu bisa dibagikeun eujeng batur hirup? Nya pan urang duaan ieu tadi teh ngobrol lagi bari urut. Kang Somad weh eta mah. Kuring mah ti mimiti muka panon, tuluy ka cai. Teh geus naheur cai. Bisi anu di imah harayang nginum. Bisi salaki hayang ngopi. Tuluy nyangu. Jang dahar sararea. Geus kitu kahareup nyician cikopi keur salaki. Bari ngadaguan sangu asak. Nya kuring nyiapkeun ieu di ngeunah sanguna. Ari akan? Kade ulah salah harti. Kuring mah lain munapek. Naon anu geus digawean unggal poe. Tapi ieu mah conto. Yen conto kahirupan teh teu cukup ku teori. Tapi kudu jeung gerak nyata ningani ka realita. Kaharti ku akang gini. Akang nganuhunkeun ka nyai terus ngabukakeun kasadaran akang. Gerak-gerakeun pangawasa jeung pangabisa anu aya teh. Hampura nyai mah lain ngajarkeun ngojay kameri mah.
komo rek mamatahan kanu jadi salaki mah ampun paralun. Tapi ieu mah keur silih elingan weh. Bisi anu jadi salaki kajongjonan. Nya katarima ku akang kanyaah nanyai. Pan tadi ge cek akang, sampaikanlah walau satu ayat. Tah rek ngeunah rek henteu ngeunah da memang kitu kanyataanna anu kasaksian ku Nyai salila ieu ngan ukur ku kasadaran anu bisa narimana. Kitu pisan. Kanyahokeun mah diri heula, aji mah diri urang heula. Da kitu Nyai mah diajarkeun ku si bapak teh kade. Eta mah lain cek ayat tapi cek uyut. Geus ngawangkong tuluy mah moal anggeus-anggeus. Rek masak heula Nyai mah. Nyanyi. Bener oke si Nyai ngomongna. Kopi deui Nyi.